Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sateacan dikawitan hapunten anu kasuhun tim kuring sejak nohonan sohibul makosid kapapancenan nyawer panganten sunat. Sumangga urang kawitan. Bismillah ngawitan ngidungkeun panganten sunat dawuh Rasul tos ngawadian pasunatan dina kaislaman jalan dina kahirupan katangkuan pikeun nalika pinanggih kapeuring hate masing bersih insyaallah loba nu asih ting ngocor wanci ayeuna pangorbanan engke jaga mere teu kudu dipenta mugia bagja walu yang selamat di dunia selamat di akhirat nah mugia bagja walu ya selamat di dunia selamat di akhirat semoga orang lajengkeun dina kawin kasunatan wanci nu dianti-anti ayeuna parantos
Dilirongkeun apa di mana? Di payun. Di payun nya, mohon. Sanggali deui mangga dititehan memilih aya permen mohon. Kayak dilirongkeun di payun paling gitu main teh. Mohon. Nah gitu. Cobi di pali payun ya. Mohon di meja resepsionis di pali payun. Mohon aya teteh-teteh anu geureulis anu tiasa ngalironkeun permen aya tanda kertas mohon ya. Oke. Teteh permenna dicandak nyetehnya supaya sampai 2 kali. Permen anu aya kertasnya dicandak mohon sampai disanggah.